Penting kekuatan tobros-tobros. Cik baru aku kudu ngerok yang macakan yang ngerok suan biji ya nomorna. Wah dengan kumasa ngomong kang ngerok. Cik anjing itu budak kernaon. Yang urut loba tapak ngerok kieu deh Gua keur ngerok wah ingin cairan cik anjing. Tah, iya tetangkalan badag leuwih ti tadi mah tetangkalan cing sugan ayaan ieu mah. Keur naon sia maneh? Allah, sia. Maneh keur naon eta? Ya, naon maneh hayang nomor? Nya bah ieu teh hayang nomor. Kudu aya syaratna atuh ja. Emang syaratna naon, Bah? Nah, syaratna mah kopi jeung rokok. Oh, gitu Bah syaratna mun atuh abi nyana heula rokok sareng kopina nya. Nya sok, Jang. Ieu Bah rokok sareng kopina. Sok teuneun di dinya, Jang. Sabaraha nomor teh, Bah? Sok eta catetkeun we, Jang. Hiji, 1, dua, 2, tilu, 3, opat. 4. Tah, oma catetnya. Nya atuh nuhun, Bah. Ke lamun ieu dipasangkeun ayeuna, tobros abi ka Dede, Bah. Sok kade di jalanna. Sok, Nuhun, Jang. Bah. Sok. Zaman kiwari. Aya keneh nu percaya kanu nomor.